lempeng tapi lamun zohirna lafaz lain gitu geus tah pihartieun anu aslina wallahu alam bimuradi ulama ngajelaskeun model tadi tapi lamun zohirna lafaz mah lain kitu kumaha wala taqulu lalika dalahar aranjeun kabeh mimma tina hewan lam yuzkar anu dipencitna teh teu disebut ngaran Allah ima paya sorangan berarti teu disebut ngaran Allah wa ima dipencit ku kafir tirok make ngaran Allah wa ima dipencit ku muslim tapi nyana waktu mencit teu maca bismillah atau haram bae kan sebab mimma lam yuzkar ismullah mah umum eta bahasa kos kitu nu mantap dipacekcokeun dina masalah pepencitan teh kitabna bajilid-jilid kitab dagen nu macekcokeun mimiti mazhab Syafi'i kemudian mazhab Maliki kemudian mazhab Hanafi urusan pepencitan teh beda-beda ngahukumanana ayat nama ieu keneh mantap urang kaliru lamun urang kurang memperhatikeun kana urayan mazhab urang kaliru lantaran tina bahasa wujud kidambako mukhalafat billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim wala تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أطعتموهم إنكم لمشركون والله أعلم بمراده ولا تقولوا لنا jamarangan sira kabeh mimma saking barang lam yuzkar kang ora den tutur kang ora den sebut ismullah paharan Allah alaihi ngatasema bian mata kalawan yang tamati yang ma'audzu biha atawa dan sumlah yang ma'ala ismi ghairi ingat tasaran lian Allah wa ilam nasluk hadza takhsis dan lamun orang ngambah ingsun sadayang ikilai kinang tuakeun famadzabahul muslim maka utawi barangkang nyumelewing masa pongkang muslim wala musamilan orang nyebut ya muslim pihin dalam ma'amdan halai ma'amawan isyanan lan lalihi kufahuwa maka utaya mahalaluniku kang halal qolahu Ibnu Abbas kucapuing kaul sapa Imam Ibnu Abbas wa alaihi asyafi'i ulaniku tetapi ngatasa kaul Ibnu Abbas utai Imam Syafi'i wa ila wala satune ya uklu ayal uklu minhu tegesemangan saking malafiskun iku yati pasel khuruju nama yahilu yaiku metu saking barang kang halal ya wa inna syayatina lan satune pirang-pirang setan iku layuhuna yati ngagoda ya syayatin kabayu wasisuna tegese ngagoda ya syayatin ila auliyaihi maring pirang-pirang kakasihne syayatin al-kufari tegese pirang-pirang kafir liu jadiluku telepon yang tahmaduan ya auliyakum min siraka bepitah lilil maitati ing dalam ngahalalkeun babata wa inna tontumum lan lamun nurut siraka behum
innakum lamusyrikun satuhuna sira kabeh ku yati kang nyakutuakeun kabeh yati kang nyakutuakeun kabeh ieu ayat nyaritakeun tentang hewan-hewan nu paeh sorang atawa anu paeh dipencitna lain kunu beragama Islam nu di zaman jahiliyah mah hewan teh di mana-mana paeh di alam tetep mun masih keneh anyar keneh. Di zaman jahiliyah mah pepencitan teh geus teu pulah pilih dek dipencit ku saha tah dek dipencit ku saha nu penting mah dipencit. Pepencitanana carana neuk akur jeung aturan Islam atawa henteu nu penting paeh. Begitu turun Kangjeng Nabi diutus ka dunya make aturan kuari carana teu meunang sambarangan pepencitan teh komo dipencit ku nu lain beragama Islam cacak-cacak ku Islam ge make aturan kulantaran tatadina di zaman jahiliyah mah ieu pepencitan teh sambarangan kemudian atuh ayeuna mah nu paeh ge masih keneh dialep Kangjeng Nabi diutus jang beresan urusan-urusan nu kos karitu pernah Kangjeng Nabi ge ditanya ku musyrikin setelah Kangjeng Nabi dibere aturan ku Gusti Allah ulah sambarangan Muhammad cak Gusti Allah nu paeh mah haram bangke ngaranna nu paeh sorangan mah nu dipencit ku nu lain beragama Islam ge hukumna bangke ulah di dahar Muhammad turun nu tadi ayat teh eta musyrikin kasinggung Muhammad sok nyieun acara macem-macem bae panggil Muhammad aya naon cik coba ya Muhammad akhbirna anis syat idza matat coba pangbejakeun ka kaula tentang embe baheula di mana-mana paeh eta embe kula dek nanya man qatalah saha tanu mayahan embe oh ka Kangjeng Nabi Allah qatala Allah taman umayyan cak musyrikin teh termajia aing ditanya deui cak para musyrikin tazamu annama qatalta anta wa ashabuka halalun wa ma qatalahu Allah wa ma qatalahu as-saqar wal kalbu halalun wa ma qatalahu Allah haramun aing ngadenge mah informasi ti sisi ti gigir hewan anu ku anjeun dipencit halal nu dipencit ku sahabat anjeun halal anu dibawa ku anjing ku alap-alap anu nyana memang geus dipersiapkeun jang buburon ternyata cek anjeun halal keneh bae tah aing ngadenge kok anu dipaehan ku Allah jadi haram embe bae sarumayan Allah cek Kangjeng Nabi hukumna haram apa halal haram aya nu dipencit ku urang halal mat sia teu kabalinger mat coba pikir kotak sia atuh aya nu dipencit ku sia halal nu dipencit ku sahabat halal aya nu dipencit ku Allah pan Allah mah pangeran nu dipaehan ku Allah apa jadi haram cek Kangjeng Nabi jelema kumaha sia ai pencet dong maehan pangeran haram sia Muhammad aduh asana teu kahati jai wa
tengah lojo ke dalam musyrikin teh tiba heula ka Kangjeng Nabi cacak teh kitu kene ka para sahabat ka para tabiin atuh komo ku hari ka urang geus aneh ngan urang dilojokeun kita tuh biasa bae jatuh hayang menang urang mah nu penting mah menang cak Allah kajen teuing ihinakeun dilojokeun bae moal kebal ge malah lodar engke sia ku aing di akhirat nih sia nu ngalojokeun ka aingnya deuleu ku sia tuh neraka jahanam tuh je keur ieu sia ngahinakeun ka aing ayo ngojai sia kiai deuk ka mana tuh aing mah Firdaus kuari orang dihina-hina ku kafir ku musyrikin ku jelema-jelema nu teu buka aje ulah panas ulah jeung urang hayang menang teu cak Allah wae mah menang teh mantep kitu kuduna ieu Kangjeng Nabi ge kan ieu dilojokeun ngaranna ku musyrikin mah bedang mencit sia halal apa haram halal anu pencit ku sahabat halal anu dibawa ku buburon aju datang ka dieu pae halal teh halal aing embe anu dipaehan ku Allah haram teh mah mah teh teu arti ja mulyaan sase sia jeung Allah tuh coba teh kira-kira ngalojokeunana mentak turunlah ayat ieu wala takunu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi sampaikan ku anjeun Muhammad ka kaum anjeun khusus ka para musyrikun nu kabalinger umumna ka umat-umat manusia terus datang ka yaumul kiamat ulah lek adalah haranjeun kabeh tina hewan anu teu disebut ngaran Allah ketika dipencitna surah bian mata mae pae sorangan eta hewan teh auzubiha alasmi ghairihi atawa dipencit teu make ngaran Allah bangke eta teh hukumna kos kitu sampaikan Muhammad sampaikan ku Kangjeng Nabi pae sorangan bangke haram ulah didahan atawa paehna dipencit lu mencitna teu jebut ngaran Allah kafir berarti haram bangke urang ku ari negini ka Bali eta di Bali ternyata hese restoran muslim aya hiji ge pas urang dek kaluar teh di dinya tatak aya padang saliana mahararesa kitu kene urang ka Singapura di Singapura teh lain lalagaan hese neangan nu halal komo di hotel-hotel bintang mah di dinya di bejaan ku pagaweana ge Pak Haji ya Pak Haji mau ke mana mau ziarah mohon maaf ya seknyana jangan makan di hotel sini emang kenapa ini mewah tapi ini tidak dijamin kehalalannya oh nanyakeun urang atuh warteg di mana warteg emang aing mah potongan warteg meureun geus teu layak meureun dahar di hotel lah potongan aing mah geus kajen nanyakeun warteg bae guys di makam nanyakeun oh di sini belok kiri terus kanan situ ada ntar Padang sia peting-peting urang kadinya bener aya Padang merekna Padang sabar menanti angel rasana ieu angel ieu diberean Padang sabar menanti waduh aing kudu sabar bae di dieu bener rame tah Padang bener rame aya di dinya teh halal aya naon kitu ngatari label halal dia urang tenang urang dahar di restoran mewah di Singapura dahar di hotel di Singapura teu dijamin kehalalanana Masya Allah karim hese untung aya urang Padang nyana ieu restoran Padang di dieu ngaranna doang Padang ditanya ke urang pas mas dari mana saya Malaysia oh Malaysia ngaranna doang Padang jelema orang Malaysia ya kemana begitu begini Malaysia tade Malaysia tanyin Padang atur mah nyana ulah yen Padang di dinya restoran Malaysia sabar menanti kuduna kitu ieu mah make Padang mah pan Indonesia tah mah
kuduna ditangkap tuh budak. Kulatara terkenal urang Padang di mana-mana aya. Jadi make Padang bae. Malaysia betul terkenal teu. Bab restoran mah. Bab Padang, geus. Ka Amerika leuwih hese deui mata teu betah ge kula mah di Amerika. Leuwih hese di Amerika, masyaallah. Tapi di bulan puasa di Amerika leuwih hebat tibatan di Tangerang. Di Amerika aya pasakan Turki halal. Di Amerika aya pasakan Iran di dunia halal. Di Amerika aya pasakan Arab halal. Di Amerika aya pasakan Indonesia halal. Aya merek halalan. Bukhari, didinya restoran Bukhari halal. Engke aya di dieu restoran-restoran anu macam-macam. Oh, anu Amerika, anu Inggris, anu Prancis, di Jepang haram. Aya mereka di Amerika mah, ieu Turki halal, Irak halal, Iran halal. Aya mereka Indonesia kan sarang, nu bisa nyeun Indonesia restoran di Amerika. Hese sa Amerika kan hiji. Halal. Wow, Japan haram. Thailand haram. Ya Amerika halal, Inggris, Prancis halal. Jadi aya jelas di Jawa halal haram leuwih ngeunaheun nu mantak ke bulan puasa hareup daripada umroh banding ke Amerika. Nyawa coba urang. Pas gitu di Amerika mah bersih tempat mah masyaallah. Pohara, masjid ge aya masjid di Amerika. Sangat dihormati di Amerika mah orang Amerika nu puasa orang Amerika na ngahormat. Komo aya orang Indonesia datang. Kemudian nanya musibnya ngahormat. Teu wanieun di Amerika mah ngarokok di hareupeun nu puasa. Teu wanieun nyana mah nginum di hareupeun nu puasa. Eta di negara barat di Amerika menghormati kanu puasa. Di Cikupa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Masyaallah. Kos lain bulan puasa bae di Cikupa mah di Citra. Emang kayaknya ulah loba ngomong sia. Parah di Indonesia parah. Pamarantahanana teu pernah ke Amerika meureunana. Coba sekali-sekali ke Amerika. Masyaallah. Emang kieu kos nya hobat. Ai sia kumaha sih? Teu percaya sia ka ai. Enggeus di Amerika kamari bulan puasa. Rapi di Amerika. Pohara. Menghormati orang muslim. Ternyata loba di Amerika di Islam. Masjid lagi bersih, seni, orang asup ka dinya betah. Masya Allah, sangat dihormati. Masalah sebenarnya di Amerika. Di urang nu acak-acakan teh di urang. Baheula tutup warteg bulan Ramadan tidak boleh. Tutup. Tapi aya nu asup mah jalan tukang masalah. Kabelah dia ngagantung suku. Gantung suku. Salah guys. Teu kadeulean burunganan ai di luhurna mah jar ngadahar teu kadeule di handap mah garantung masalah. Kuari mah geus teu ngagantung deui. Geus blak-blakan. Indonesia mayoritas Islam saha nu salah? Ya kiayeuna mah terus bae. Saha nu salah? Pemerintah apa kuat? Coba teu menghormati gitu maksudnya. Ya Allah, ya Rabb. Ares ngomong. Ieu cerita pepencitan. Di urang di Indonesia nu hese adalah di Bali. Pertama kaula ziarah ke Bali waktu keur mazantren di amanatan. Jang bebekelan di ka Bali mah. Bebekelan jeung kupat non katu ngaranna meuli lontong sebab di ditu mah nu halal. Dina ayana pepencitana Buddha, Hindu. Oh ya. Urang-urang bener hese datang ka ditu. Urang mah teu betah. Hirup di negara kos kitu teh teu betah. Sampai kuari ge hese di Bali aya hiji-hijina pas urang keluar kitu ti kapal asup da aya restoran Padang. Muhammad bejakeun ka kaum anjeun. Ulah rek ngadalahar hewan. Anu poe sorangan mimma lam yuzkarismullah atawa dipencit make pepencitan di luar agama Islam haram hukum eta lempeng
tapi lamun zohirna lafaz lain gitu geus tah pihartieun anu aslina wallahu alam bimuradi ulama ngajelaskeun model tadi tapi lamun zohirna lafaz mah lain gitu kumaha wala taqulu lalika dalahar aranjeun kabeh mimma tina hewan lam yuzkar anu dipencitna teh teu disebut ngaran Allah ima paya sorangan berarti teu disebut ngaran Allah wa ima dipencit ku kafir tirok make ngaran Allah wa ima dipencit ku muslim tapi nyana waktu mencit teu maca bismillah atuh haram bae kan sebab mimma lam yuzkar ismullah mah umum eta bahasa kos kitu nu mantap dipacekcokeun dina masalah pepencitan teh kitabna bajilid-jilid kitab dagen nu macekcokeun mimiti mazhab teh mazhab Syafi'i kemudian mazhab Maliki kemudian mazhab Hanafi urusan pepencitan teh beda-beda ngahukumanana ayat nama ieu keneh entah kurang kaliru lamun urang kurang memperhatikan karena uraian mazhab urang kaliru lantaran tina bahasa anu umum ulah reka adalah ranjeun mimma mate isi mausul min syagil umum berarti kudunya masdukna teh hewan disipatan ku ari nu lam yuzkar ismullah eta hewan nun teu pernah disebut ngaran Allah ketika dipencitna berarti pepencitan kafir geus jelas teu nyebut ngaran Allah atawa dipencitna teh ieu teh sanajan jelema muslim nu mencitna tapi nyebutna lain ngaran Allah ieu mencit teh lantaran jang karuhun nu aya di dieu garesa Ima dipencit atas nama parenta bos di pabrik teh lantaran di dia anu jamringan jin miing jin nirjan mesti kasinggung si miing ada mah ngaran jin miing da nirjan miing eta ngaran jin si bakal mah atuh aing nyaritakeun aja bener nirjan atawa ieu mah pepencitan teh jang nu ngageugeuh di dieu lantaran karyawan teh ieu teh saminggu-samingguna lobaan kasurupan lantaran cek perhitungan ieu teh kudu mencit sapina teh kudu anu hideung meles-meles teh ieu huluna kudu disimpen di dieu dihandapeun meja dikubur daging nama disabodokeun demi nu ngageugeuh di dieu garesel haram pencitan urang Islam nu mencit nama atawa nyana mencit teu maca bismillah lam yuzkar ismullah teu maca bismillah haram nu mencit nama haji mukmin bagus kan nya haji mukmin nya mukmin nya haji tapi jangan mencit teu maca bismillah gadegan golokna serat haram aslina bahasa nilik zohir seperti itu lantaran ditungtungan kadieuna kunaon tungtungna wa innahu lafis sebab pepencitan anu teu nyebut ngaran Allah eta teh keluar tina aturan kahalalanana haram sanajan nu mencitna muslim pacecok atuh dirinya kok jadi kieu sih pacecok di mana ieu letak pacecokna urang moal kabongkar ku potongan kiai model urang ustad model urang moal kabongkar ku bijari pacecok ieu macekcokeunana dina urusan haram ngadahar wala taqulu amil ngaranna nu kos kitu teh nah tina hewan anu dipencit teu nyebut ngaran Allah dielatan lantaran wa innahu labisun pepencitan model kos kitu teh pasek teh ngadaharna tina pepencitan nu teu disebut ngaran Allah kaluar tina kahalalanana wauna dijieunkeun wau istinaf saha eta Imam Hanafi
Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i ulah di jeno istinaf atua hal kan urang mah teu nyaho nu teu mondok mah puyeng nu mondok ge puyeng nu teu mondok atuh beda ke fungsina nya cek Imam Syafi'i teh singkatna bae wauna dijadikeun hal geus nu urang nyarita hal al-halu ma qaidun li amiliha hal eta ngoidan kana amilna geus amilna wala taqulu maknana haram lantaran aya nahi geus nahi teh eta teh nuduhkeun kana haram kapan nah eta amil nah kuari di qaidan kuwa innahu labisun berarti haram sote ketika pasek ai pasek mah uhilla li ghairillah ai uhilla li ghairillah mah kafir ai mukmin manteu nu mantak ditaksis ku hadis Kangjeng Nabi panca Kangjeng Nabi aya sahabat naroskeun ka Kangjeng Nabi begitu ditaros tentang matruki tasmiyah tuan kumaha lamun aya hewan dipencit kemudian teu maca bismillah cak Kangjeng Nabi kulu dalahar bae aya nu mencitna muslim mah fa inna tasmiyatal qit wa inna tasmiyatallah fi qalbi kulli mu'minin sebab nyebut ngaran Allah mah geus aya ieu di jero hate mukmin ja mukmin mah kajen kumaha ge di jero hatena mah Allah 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 adapun dikaluarkeun nyebutna secara lisan eta mah deuk henteu nu jelas hatena mah geus ka Allah halal tah ditasis ku eta cek Imam Syafi'i nu mantap qaid haram sote hewan nu dipencitna ieu anu dikoidan ku pasek mah uhilla li ghairillah kafir berarti jelema mukmin mah sanajan teu maca bismillah halal bae mantap zabihatul muslim halalun pepencitan jelema muslim halal wa ilam yuzkar ismullah alaih sanajan henteu disebutkeun ngaran Allah ketika mencit sanajan teu maca bismillah halal bae beres tak dipacekcokeun teh loba carita pacekcok nama Imam Syafi'i Ibnu Sirin Imam Malik manehana nama ngahukuman haram kana hewan sawaun taroka tasmiyam dan syahwat nu penting nya nama teu maca bismillah deuk mencitna kafir komo deuk mencitna muslim teu baca bismillah nang haja atau poat setiap pepencitan teu di bismillahan haram hiji di mana dalilna wala taqulu mimma lam yuzkarismullah lantaran wa innahu labisun keluar tina aturan halal teh di bismillahan mah masyaallah nomor kedua Imam Sauri Abu Hanifah anjeunna nyaritakeun kieu eta pencita di mana teu bismillahan ditingali heula mun maca bismillah teu maca bismillah na ngahaja haram tapi lamun teu maca bismillah na teh halal dua cek Imam Syafi'i mah lain deui cek Imam Syafi'i lamun nu mencita lamun nu mencita jalema muslimah deuk maca deuk teu masalah keur carita teu macana deuk ngahajan deuk pohon halal lantaran cek Kangjeng Nabi zabihatul muslim halalun bepencitanana jalema muslim halal sanajan teu disebut bismillahirrahmanirrahim di mazhab Syafi'i mah teu kudu maca bismillah ngan sunah maca bismillah sunah jatuhna tuh kali kan aya sunah bismillahirrahmanirrahim set sunah bismillah teu maca bismillah ge masalah siap maca siap beres babar ya Allah ya karim kitulah cara ngalempengkeunana ku Imam Syafi'i dijadikeun wa innahu tahwalil hal lain wau istinab atop lamun memang ngajadikeun wau atop eta bakal jigna teh model nu dua imam tadi sanajan muslimun teu maca bismillah eta teh tetep bae teu halal imah teu maca bismillah na ngahaja wa imah poho cek Imam Malik wa imah cek Imam Hanafi mun teu maca bismillah na pohoan
aing aja mah tetap teu halal tapi cek Imam Syafi'i mah ulah dijadikeun waw atap isinat tetapi mah wauna teh lil hal geus al hal qaidun li amiliha berarti di dieu teh kumpul muqayyad jeung qaid geus dilempengkeun payah rumul uklu fi halikauni piskon pakot berarti cek Imam Syafi'i haram barang dahar haram ngadaharna tina hewan pihali kauli dina tingkah ayana eta hewan dipencitna teh piskon ai piskon mah pepencitan jelema nu kaluar ti aturan Islam atuh berarti tah mah pepencitan kafir atau orang Islam tapi teu akur jeung pepencitan aturan Islam piskon ngaranna mantap wa innahu la piskon haleh satune uplu iku piskon make hal eta nggak aya hal di dinya bae ge fungsina hambal aya artina luar biasa mun teu dihalan we kaditu jigna teh eta carita keur carita kesimpulan hukum boh lamun dicaritakeun pacekcokna moal datang ka magrib kaburu ngagaloer can dalahar ieu mantap ieu disingkat bae kiai ulah panjang-panjang cenah sanajan geus ngadah wuduk lain deui cenah kiai tadi papanjang ge teu mondok atuh hese nu mondok batunya tak waw atap atap berarti aja mau penghubung antara kalimat ieu jeung kalimat itu kalam ieu jeung kalimat kalam anu berarti dihubungkeun geus lamun dihubungkeun make penghubungna naon ieu make waw berarti waw mah limut lakil jam'i lah lamun limut lakil jam'i kumaha fungsina ai nu geus gararaji banyak iya ai sia teu ngaji sing bobo sungut Luatak beda. Kiai mah atuh ieu bener. Tanya, kunaon? Minimal nyai-nyayan lah. Tuh kan. Beda. Jol we di alfiahan kurang tentang wau. Atulah, enggak goreh atuh. Masyaallah. Nginaheun patip diwawin sabikon aulahiko geus nginaheun ka ditu sebab eta mutlaqil jami aya lahik aya sabik aya atap lahik ala sabik aya atap sabik ala lahik hukumna mah akur bae mutlaqil jami mentek di dieu ge tah jadikeun mutlaqil jami atuh geus bae berarti setiap hewan anu dipecit lam yuzkarismullah berarti eta teh hukumna pasek wa inau pasek haram berarti sanajan nu mencita muslim wanian wani ngan eta mazhab Maliki atau mazhab Hanafi tinggal teu maca bismillahna apa ngahaja apa pohon mun pohon atau ngahaja cek Maliki tetep lantaran teu dibahasakeun bismillahna teu dibacakeun teu disebut haram cek Imam Hanafi ieu pohon mah teu masalah kecuali ngahaja tapi cek Imam Syafi'i lain gitu wawana wawalil hal al hal qaidun li amiliha geus berarti wapiha qaidun wa muqayyadun geus kurang dilempengkeun ku ari haram sote ngadahar hewan payah rumul uklu fi hali qauli iskon ketika dipencitna pasek ai pasek mah uhilla li ghairillah ieu nu mencitna lain muslim kabeh atau muslim teh aturan teu sesuai jeung aturanana bangke bae itulah mantap kurang sebagai penganut mazhab Imam Syafi'i dikuburna di mana Kiai di Mesir Imam Syafi'i mah tah kula ge hayang cita-cita kamarieu deuk sandeg-endegkeun zarah ka Mesir ngan berperang di Mesirna pending heula mungkin tahun hareup engke bakal zarah siap-siap aya dua Syafi'i teh ndek zarah ka Imam Syafi'i aya dua aya Imam Syafi'i anu di Mesir make kapal tah mah aya Syafi'i bojong teu kudu make kapal tah mah teu kudu naik kapal tah mah leumpang ge jadi urangnya benar nganut mazhab Syafi'i hayang zarah ka ditu luar biasa cara bejana Masya Allah kamari ka Baghdad geus ka Imam Ghazali geus Junaidil Baghdadi seseri Siti Marufil Qurhi geus Abu Bakar Shibli geus nah ieu tinggal ka Imam Syafi'i nah siap-siap ndek milu ka Syafi'i Mesir apa Syafi'i bojong terserah tah mah geus lah kieu cenah nu deukeut beus bodoh sia atuh geus teu kudu bebeja ka aing tah mah geus sorangan mah geus ka ditu mau rokok bae gitu teh dua tak lempeng cek Imam Syafi'i geunaheun ge cek Imam Syafi'i tuh kuari mah aya hewan pae sorangan bangke
ayatna wala takulu mimma lam yuzkarismullah sebab bae nanyana sorangan ku Allah hakikatna henteu disebutkeun ngaran Allah na haram atawa pepencitan Katolik Kristen Protestan pepencitan Buddha Hindu dan lain sebagainya nu lain agama Islam kafir haram ayatna wala takulu mimma lam yuzkarismullah ya alih atau pepencitan Muslim ngan teu sesuai jeung aturanana lantaran ieu uratna henteu putus ketika dipencit pertama wala takulu mimma lam yuzkarismullah ya alih haram bangke bae pernah terjadi aya nu mencit korban mangkaning hargana 17 juta wow gede jasa sapina kemudian dipencit barang dipencit beres dipencit ieu uratna masih kena nyambung eta teh laporan cekula bangke tamagos kitu mah hukuman bangke aya kiai datang kadinya jangan sembarangan mubazir kan ini kan hewan sehat udah nggak usah ngikutin aturan Kiai Uci ini mubazir ini keset aja kita bagikan dia tuh sabodo aing mah hayang teu non teu sia nanya ka aing eta teh teu akur jeung aturan Islam kemudian ku sia dimubazirkeun atau lembok los ku sia hayang mah tah eta kiai anu beuki duit pamarentah mah kos kitu teu make takrim kula di Sicila tidak takrib haram teh lain di daerah urang lain di daerah Cengkareng ya Cengkareng akhirnya kumaha akhirnya nu nanyakeun ka kula teh tetep bae ustad pan di ditu nu nanyakeun haram ini haram enggak boleh ini bangke ini cek kiai nu sejen teh udah enggak usah ikut campur kalau kamu mau hukumi bangke kamu enggak usah ngemakan ini mah mubazir mau dibagikan aja ini kumaha coba eta kos kitu eta kiai na aya disebutkan kiai anu kiai kula ge nyaho beres di Golkar teman itu buku aturan itu pernah terjadi geus ulah masyarakat maloba numbu enggak akhirnya ku tukang baso terus ku tukang somai ku tukang goreng dibagikeun masyarakat nu daek si masih mbak nah akhirnya dijieunnan baso di dahar mah kudu ngaharamkeun tadi jadi jualnya na meuli kadinya bego kabehan tak kiai na teu kuat mubazir sota di mana masya Allah geus beda pemandangan nya sabodo geus caritakeun ku pokos kitu tak warima pepencitan di KFC lantarannya nama produksi ayam negeri eta ayam negeri teh kapan lain 10-20 sakali mencita ribuan lantaran disebarkeun ke tempat-tempat masing-masing cara mencitna geus dikondisikeun muter di dinya aya gitu naon setrum jadi hayam muter asal kena setrum ngagolepak sebab lamun teu kos kitu riweuh mencitna dipencit asal kena setrum pencit kumaha eta haram kumaha sebab encan aya hayat mustaqiroh urang lamun di jalan naik motor kemudian aya kotok jago katabrak eta diperkirakeun ku urang aya hayat mustaqirohan lamun kira-kira lamun diantepkeun bakal hirup deui pencit tuh masalah tapi lamun dikira-kira bakal payah bangke deui aya hayat mustaqirohan tante nu mantap maningan ulah ka dipencit katabrak deuh di lembur mah heuy jangan peso beusi kaburu pae tolong teh coba kaburu pae sakokolot urang teu geurahan peso geurah kaburu pae jadi bangke atuh balik antepkeun bego antepkeun heula kolot baheula anu ngaji lain kudu gegeran dipencit kurungan tah simbreuh make cai simbreuh tah kurungan 5 menit buka hirup pencit apa ndek diteruskeun atuh hirup nanya tah ulah hook aduh eta kolot baheula bisa tarekana hiji simbreuh nomor kadua nutupanana ge deui dua macem teu meunang satu tutupna hiji make tutup awi berarti pengki
boboko bakul nomor kedua make daun cau na ge cau kulutuk teu meunang cau nu sejen-sejen kalau tah heula aya pamakean eta kos kitu teh eueuh pengke cau daun cau kulutuk ala seret tutupan antep kan 5 menit engke embut-embutan tuh kan lain deui buka hiru teh eta kos kitu ieu mah lain gitu katabrak mobil besok kabur pae geran becit sasaran teu waktu teu ngacor teu getina teu jadi dahar ku sia ku bazir atuh los ya ba maningan neangan bae bangke ku sia los dahar nah urusan kos karar itu kapan eta teh di dahar ku urang di dahar ku anak urang beli urang teh di kota cara mencitna seperti kos gitu nah ieu de kumaha coba merajalela ku ari mah di kampung-kampung teh kos karar itu haram sebab leungit hayat mustaqirohna da de kumaha dipencit eta ketika jarak teu boga hayat mustaqiroh keur pingsan teu bisa kos kitu teh kudu make kudu aya hayat mustaqiroha sedangkeun ku ari kos karar itu wow ribuan koto kapan hayam negeri set geus dikondisikeun ku nya teh setrum dinya saliwat ka dinya we glepek dipencit ngan ngagelepek ka dinya tah eueuh hayat mustaqiroha nya geus kitu teu aya teu upaya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim cak kotokna ga aing teu aya teu upaya aing kotokna muslim meureun la haula wala quwata teh kuat hiji nomor kedua cara mencit teh aya anu kitu tah anu ratusan mah aya anu dikumpulkeun ditindeun di dinya geus bae langsung dikiekeun brek nu datang ka kula laporan ieu macem-macem cara mencit kotok nu ribuan teh cek geus kena setrum tah ditindeun di dinya tah ku karyawanna brek tindeun ka dinya brek aya ribuan teh kumaha tuh nu disebar ke berbagai kecamatan jang di kota bagai kebutuhan di kota sabaraha ribu hayam cara mencitna mun hiji-hiji atuh moal katulungan kabeh model kos kitu tek aya karyawanna geus datang ka dieu dah mencit aku brek karya brek per hari kos kitu teh cara mencitna haram ngamanta kula mah dibere embung ka hayam negeri menang meuli di kawasan dibere embung mah teh hayang sanggelang berkat ge berkat hayamna teh hayangna ge teh hayang aing ieu cenah nang masjid jambong aing teu neuleuh aing teh hayang aing teh hayang moal puru aing teu ngadahar eta ge jadi bembung inget ka almarhum abah teh mah ieu hayamna nih hayamna ge teh hayang geus menteu jadi tuh ka santri ke tungtung nama santri mah teu bisa ngaji abah eta gula ku hari kos kitu artinya embung nurutan abah gitu tersebut ka hayam deui embung gula ge tak aya nu berkat naon gitu tadi pere hayam deui teh henteu aing geus embung we kajian kuku bah eta mencit kos kitu tah urang mun nyaho kula pan nanyakeun aya jelema nu nanyakeun karyawan ki cara mencit teh model kos kitu haram hayat mustaqiroh aju eta nu mencit nu ieu mah bener make pesong anu hayat mustaqiroh nu itu mah make mesin lain mesin mah gedeg truk jaloba jasa Pak haram nah iyalah wala ayatnya iya wala takulu mimma lam yulkarismullahi alaih wa innahu lafis ku gedena Imam Syafi'i ngabahas pohara jasa iya kesimpulan ada doa dirinci ku Imam Syafi'i tina kalimah per kalimah ngajadikeun walil hal geus jadi qayyid ka ditu qayyidun li amilnya jigna seperti gitu cacing hade nah kuari mah kiai kumaha lamun urang manggihan hewan munding misalna di sawah geus tang mencit pamalingan berarti kan ngan meureundanan haju ka nyahoa lumpat nya ieu kumaha ieu aya kebon di sawah geus tang mencit teu ka nyahoan sanu mencitna eta teh halal apa haram teu jauh urang bawa pamalingan kafir bawa pamalingan muslim ayo eta teh ditingali tempatna daerah mana ieu manggihna ieu ternyata di daerahna teh daerah nu mayoritas Islam halal kitu eta fikih mah babari ternyata di nu mayoritas teh ieu mayoritas teh kafir
misalnya baheula di sewan mah mayoritasnya kafir di sewan dicek malulu urang manggih tadi dinya di sewan baheula di kuari mah geus eleh dengeuna geus sarua geus bagi dua nah manggih kebo di dinya nang masjid di sawah haram sebab mayoritas kafir atau korelet ka ditu naon tah korelet ka ditu tah hah rancayu pan itu bakal nyampan cek malulu tah mantak kayak kelenteng ya di ditu loba encek kata didinya kelenteng di itu dibangun encek kata didinya mantak pakai babasaan lah encek rancayu ieu nya susahnya ka neraka bahasa kos kitu teh baheula ka dieu mah ka dieu bahasa kos kitu teh tadi gebang ka ditu terus encek malulu marah racul cenah dagang es encek susahnya ka neraka eta bahasa kos kitu tah nah mayoritas teh dinya encek kapangina didinya haram komo urang manggih pepencitan dibalik haram teh nyaho nu mencitna sanes tapi lamun kapangina di Cikupa halal di Bojong halal tah mah sanajan loba kiai pacek coke halal bae geus pokona mah geus didinya mah nu salah jeung rebo ribut didinya kiai ondo tah di Belanda aja halal tapi mun di Belanda haram wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim wallahu alam bimuradisanya sepirang-pirang setan teh selalu ngabujuk ngarayu ngagoda ila awliyaihim ka kakasih-kakasihna yana ka para kafirin setan selalu membisiki ka kafir-kafir ka Yahudi ka Nasrani kaponan gitu ngaranna budak kong ucu kabeh ka kafir-kafir ceuk setan teh ulah make jeung nurut ka Muhammad baheula kuari mah ulah nurut ka kiai hayu geuna paduan caknyana haram nyieun deui kekuatan halalkeun atuh setan tah membisiki ulah peda-peda urang kafir kemudian haju eleh ulah peda-peda urang teh henteu iman ka Allah kemudian urang kuari disudutkeun ku Muhammad urang eleh nyieun deui hukum atuh mantak naon liujadilukum supaya perang itu halalkeun urang ngaharamkeun tentang tahlil maitah urang ngajelaskeun nu pae sorangan buang teh urang ngajelaskeun dijelaskeun ku para kiai pepencitan kafir haram urang ngajelaskeun pepencitan muslim anu teu sesuai jeung aturanan haram cek setan teh atuh nurut ka dinya mah tumal beres teu maju nagara bedakeun ulah sok sombong gitu hukum aja lain nya nu Allah geus kumaha di akhirat bae ditiup punya necelin halal ke ieu mah usaha geus ulah macem-macem ieu usaha lamun eta diharamkeun engke kumaha usaha urang bae aku kafir kabeh urang teu boga usaha hararese ieu kafir itu kafir kurantaran urang mah ieu teh ya kitu sempit geus ayeuna mah mendingan hayu bae ulah dituturkeun kos kitu tah setan teh membisiki ka bos datang ka kiai anu ieu mah teu beunang kiai anu ieu mah kiai gimana ini urusannya kok yang gini-gini diharamkan kalau ini diharamkan mau bagaimana kita kan usaha ini kan nggak kesampaian kalau 1, 2 gitu itu harus banyak karyawannya ini kan untuk meminimalisasikan karyawan supaya itu kebutuhannya tercapai dengan cara inilah coba kiai kaji kembali coba barangkali ada dalil yang menghalalkan supaya jangan sampai haram oh ya nanti saya periksa di dalam kitabnya saya tahu dah gitu wah halal nu kos kitu mah ngadu kiai nu ngaharamkeun jeung kiai nu ngahalalkeun toh dibisiki halal kita mah kos kitu mah kiai mana di kitab naon kitab anu ya kok sudah ngomong lagi sama kiai bae suka mah berusaha oh boleh emang diberi sabaraha kaya sih itu kiai ondo sekarang itu tuh kiai ya Allah ya hati ketika mah jadi ceuri kos nu ngahalalkeun bunga bank kos nu ngahalalkeun kredit hate letik nama daek salamet ceurik hate nama ngan nyana teh aduh usim ieu mah
ieu lamun aing ngaharamkeun atuh aing moal boga umat je kunaon ka umat atuh urusanna jeung Allah hukumna geus lah pokona mah urang mah halal bae jaya ieu kieu nu ngahalalkeun geus halal bae kredit mah halal kredit kumaha nu kumaha halal geus aya bunga bank eta deui halal jasa kamu coba kieu kaji kembali geus ulah dikaji kembali lah ente mah mengharamkeun bae anak mah ngahalalkeun lah geus hese-hese boga duit 10 juta teunden deposito geus cokotan taina mah halal teteh geus sirkah teteh kiai moal cek kana mah kumaha meureun sirkah ka dieu hulu sia ieu jeung hulu ieu tadi adukeun ka sirkah sia aduh setan membisiki Yahudi setan membisiki Nasrani kemudian setan terus datang ke kiai-kiai setan datang ke ustad-ustad supaya ngadu ialah kayaan setan wa inna syayatina la yuhuna ila auliyaihim selalu menggoda setan selalu membisiki setan datang ka kakasih-kakasina setan datang ka komplotan-komplotanana tujuanana liujadil hukum supaya perang dalil perang argumentasi perang definisi perang hukum datang ka kuari tiba heulana ge janu kos kitu ieu nah cak Gusti Allah awas eta teh setan merangan anjeun wa in atantumuhu mun anjeun nuturkeun ka dinya innakum la musyrikun anjeun ge sarua jeung jelema-jelema musyrik kabeh di sakompet taunkeun musyrikin sia bongang ngahalalkeun barang haram na'udzubillah min zalik wa min zalik ieu keur carita urusan bepencitan kadituna urusan kredit kadituna urusan bunga bank kadituna urusan korupsi kuari di urang geus hampir aya nu ngahalalkeun korupsi teh lantaran cenah kalau tanpa korupsi atawa sogok menjogok tanpa sogok tidak berjalan geus bulai kuari ditukil kitabna ku kiai teh urusan sogok menjogok masuk pabrik sogok menjogok masuk kerja ini sudah halal sebab ini adalah sebagai pengkondisian ceknya teh aya jeun atuh ku sia kitabna ke ku aing dibaca coba ke lamun salah ku aing diketrokkeun kitabna ka hulu sia ji ulah sembarangan tukal tukil loba nu pinter kana ieu aya tukilan ti Sukabumi nu ngahalalkeunna barang di dieu gua ya ieu budak nyanyahoan nyanyawan orang Sukabumi aya geus tukilanana ya Allah ya Rabbi ku berani Masya Allah geus urang mah teu kudu bacaan kitab-kitab anyar maca kitab nu salapi bae yang moal kebel hirup urang bebener hirup urang supaya urang menang ridho Allah Subhanahu wa taala nu mantak urang ngaji ge hayang nyaho nu sabenerna hukum teh sangkan sanggeus teh urang nyaho urang bisa nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa taala ulah mangmang deui oke aturan Allah oke aturan Allah geus timbul keyakinan lamun urang geus yakin mantep gerage mantepna sakumaha kos Profesor Lempang teh kadeuleu ku urang masyaallah mantep jasa di keja nyekelan tas leutik sepatu herang make jas luar biasa uluna lenang kos pol monyet plak melangkah dengan pasti sebab di dieu da loba ilmuwan urang ge kitu pinuh ku keyakinan anggap urang ge profesor wae geus sanajan ieu teh kos pol monyet wa nuzila wallahu a'lam A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim qultu ngucapin sun qad sabata teman-teman wis tetep opo qad sabata teman-teman wis tetep opo ana tolanya satuhune kita lain narusakan putaran kira zakallazi banal masyadul qahira kang bangun ya tolaing pakuburan ing dalam negeri Mesir nakolai ku ngalikeun ya tolai rasain sirah sidina Husainillah hadzal masyad maring ikilah iki pakuburan badaan bagdala dalam sausana yang tangalikeun ya tolai pinak lihaing dalam ngalihakeun gitu rasul
nahwa arba'in alfi dinarin kira-kira petang 10.000 dinar wa kharaja huwa lan metu sabahu ya talai wa askaruhu lan balad tentarane talai fa dalaqaha maka narima ya talai ing rasu min khariji misra saking jabani Mesir hafian maksud parasi alaikang nyajar turkang dan buka sirai wa askaruhu tegese waya tolai lan bala tentaranya tolai wa iya pipurnusin haririn lan utaya tolai ku tetep ing dalam nganggo kopea saking sutra akhdara kang ijo fil qabri ing dalam kuburan allazi huwa fil masyadi kang tetep waya kang utawi ya kubur iku tetep ing dalam masyad mawdu'atan ala kuzitur kang den mawdu'atun turiku kang den dokon ing atas kursi min khasabillah banus saking kayu abanus sama perusahaan kang den amparakan hunaka ing dalam kena banggonan kursi kona wanisbi dipin minati diumpamanya saparawada kang tetep saking ngawangian kama akbarani bizari khadimul masyad kaya barang kang ceritakan isun kalawan mangkona kad sabata sopo kang aladan ing masyad pakuburan pacekcok tentang masalah sirah Sayyidina Husain kultu ceksim kuring Imam Qurtubi nyarita ngejelas aya keterangan bahwa Kitolai bin Rozek anu ngabangun pakuburan di Mesir ekan ngalihkeun sirah ila hadal masyad ka pakuburan nu ieu yakni nu aya di Karbala badaan badzala fi nakliha sabada Kitolai masrahkeun sekitar 40.000 dinar uang emas duit di ditu dirham dinar diberi ke orang Mesir 40.000 dinar ku Kitolai untuk supaya dipindahkan sirahna di Mesir ke Karbala kharaja huwa wasaru akhirnya diterima keluarlah Kitolai beserta bala tentara diterima kumanehanana langsung dibawa eta sirahna beserta bala tentara anjeuna waktu mawa eta teh mawa sirah geus teu sempet make sendal-sendal acan bari sirahna harita teh kitu ngangara teu make nanaon pas berangkat banehanana langsung anjeuna ditutupan sirahna make kopea sutra anu hejo bil qabri allazi huwa fil masyad ditenden di luhureun kursina terbuat tina kayu abanus diamparkeun dininya kira-kira saparoa wadah tina tib aya wadah-wadah nu seungit sesengitan ditenden sirahna didinya kemudian dikuburlah di mana di Karbala jadi kasimpulanana sirah Sayyidina Husain begitu eta sirahna gitu geus putus dibawalah ke Mesir di Mesir sababaraha poe bahkan geus dikubur dipinta ku Tolai waktu hari teh gubernur nah jeung para tentarana dibayar ditebus digali dipindahkan kembali ka ditu ka Irak nya jadi kuari geus aya di ditu ieu menurut sakaol jadi kaol nu tadi tetap di Mesir kaol nu kadua tetap di Iran kaol nu katilu seperti kieu menurut cek Imam Qurtubi tapi kuari di Mesir tetap aya sirah Sayyidina Husain kuburan sirah Sayyidina Husain kuari di Karbala atuh aya jadi macam-macam di Syria atuh aya sebab waktu terjadi dibawakan ke Syria di Syria dibawa ke Madinah cek sakawal kapan di Madinah disimpen dah dikuburlah dibake jadi kuari ikhtilaf sirah Sayyidina Husain teh cek sakawal di Madinah dibake cek sakawal mah di Syria cek sakawal mah di Mesir nurutkeun cek riwayat ieu mah dipinta di Mesir dibawa di Karbala dikuburlah di Karbala disatukeun jeung jasadna jadi di mana-mana aya kuburan sirah Sayyidina Husain Syria aya kemudian di Madinah aya ngan di Madinah mah kulantaran Wahabi tidak dilestarikan kemudian di Mesir aya di Mesir aya urang lamun ka Mesir kemudian aya sirahna di itu makomna makom sirahna wungkul nah ieu di ditu aya di Irak di Karbala aya gitulah cerita sirah Sayyidina Husain anu engke di akhirat Sayyidina Husain bakal dipanggil ku Kangjeng Nabi masyaallah Kangjeng Nabi itu ya ditanya ku Siti Aisyah ya Rasulullah
kula aing ke tuan di akhirat si eta teh iget cara kuari atawa poho ka umat berikut manusia-manusia aya nu inget apa poho cek Kanjeng Nabi teh inget bapak ka anak ka pamajikan ka icu ka babaturan ka guru ka atasan inget tapi di tilu tempat mah tetep teh inget hiji cek Kanjeng Nabi ketika manusia dibere kitab buku amal urang eta mah geus inget ka sasaha nomor kedua ketika di mizan ditimbang amal teu inget ka sasaha nomor katilu ketika nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim geus kainget ka sasaha tah menyelametkeun pribadi masing-masing ai tuan sami ngan kaulama harita langsung ka sorga begitu ka sorga dipasrahan kunci sebab nu bakal muka kunci sorga pertama adalah kaula kunci dibawa ku kaula ka mahsyar deui ti dinya kaula ningalian jelema-jelema anu pilihan Allah baik dibere bendera kula ku Gusti Allah benderana merek naon cek Siti Aisyah merekna bendera kaula engke bakal bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar la ilaha illallah Muhammadur eta merekna mata kurang kamari sok dibaca dina bulan puasa wa tahta liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamati irin orang digiring di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya dikibarkeun ku Kangjeng Nabi bendera teh geus lamun aya bendera eta geus barang cicing di dinya bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta bendera Kangjeng Nabi ulah dengan Golkar engke di ditu silaka ujian Indonesia ulah le PDI segala ulah bendera-bendera kos kitu eta bae bendera na teh angan tapi kula dibere bendera nu lain-lain 7 cek Kangjeng Nabi hiji bendera sabiqunal awwalun Abu Bakar Siddiq langsung kula didongengkeun deh tangan Abu Bakar dibere bendera pimpin ke sorga nomor kedua bendera anu al faruq bainal haqq wal batil Sayyidina Umar ya benderana Masya Allah nomor ketilu bendera infak zuhud anu teu pamrih nama terus bae nganapakakeun hartana seakan-akan harta di leungeunna geus eueuh nilai saya Sayyidina Utsman pimpin ka ditu lu berjuang melalui harta Sayyidina Utsman aya bendera ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun Sayyidina Ali aya bendera syahid di medan laga Sayyidina Hamzah aya bendera mazlum Sayyidina Husain jelema-jelema nu dizolim ieu aya pemimpinna mana incu kaula nu ngaran Husain tadi aya Sayyidina Husain teh nah setiap nu dizolim nu dianiaya pimpin ku anjeun ka sorga bigoiri hisab Masya Allah nu kuari diracun nu kuari dibunuh nu kuari dianiaya dan lain sebagainya diteluh tapi nyanana ieu geus bae pokona lemah pimpin Husain ka sorga bigoiri hisab masih kena aya bendera dua deui Sayyidina Hasan dan lain sebagainya engke ieu mah keur carita Husain tah eta benderana di dinya jadi bendera berangkat kabeh ka sorga tah Sayyidina Abu Bakar Sayyidina Umar Sayyidina Utsman Sayyidina Ali Sayyidina Hamzah Sayyidina Husain aya urang bendera mana asabiqunal awalu sidikin ja urang mah kadzibin ieu mah bendera anu bener-bener negakeun hak jeung batil amar ma'ruf nahi munkar Sayyidina Umar urang mah tibalik puguh amar nahi ma'ruf amar munkar gitu nahi ma'ruf dibalik urang mah cak batur haram urang halal cak kitab haram urang halal cak kitab halal urang haram teu bisa urang mah milu jeung Sayyidina Umar teh Sayyidina Utsman al-infaq bendera zuhud seakan-akan harta nilai di leungeunnyana masjid kunyana naon sunyana ya baheula perang Sayyidina Utsman kaki deuk Kangjeng Nabi teu pernah kapilaan ku sasaha selain Abu Bakar Siddiq Sayyidina Utsman pimpinanna eta aya urang sugih ku sugihna urang mah teu bisa masalah sugih keur ieu cenah yang sugih sudah bisa sholako barang geus sugih pelit bendera mana ayo coba bendera wali nya potongan kos ki wali tah surang mah ayo bendera mana coba ayo aya bendera al ulama warasatul anbiya paling di dinya tah bendera al ulama warasatul anbiya dan dibikeun ka saya tuan ieu mah Zaid bin Harisah
pimpinan ulama engke jaga di Masar Zaid bin Harithah. Jangan coba ulama-ulama jeung penganut-penganutna ulah waka berangkat anjeun sakaur can kapanggih jeung kiai-kiai anu ulama warasatul anbiya berikut jeung murid-muridna. Hayo, tangan. Tah di dinya tah aya kiai tek sia ya kiai tahun sabaraha 2013 urang mana sia 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 bener kumaha sia cara negakeun agamana boga pasantren kula pernah kedatangan ku wali kota udah loba omong lah itu mah pernah demo ya sekali lain warasatul anbiya warasatul wali kota kan itu ya keur carita inggis urang hese neangan al ulama warasatul anbiya murid sia aya ayo gerokeun muridna supaya bareng ka surga kudu saya Abdi Asep saya emang murid aing teu pernah neuleuh sok tengah aku kiai sembarangan bae kana neraka urusan ai lain aing teu pernah neuleuh ya aku bae naon sia nu pernah nuturkeun aing ulah loba omong geus pokona pulang ngadengekeun nuturkeun teu loba omong geus aku bae geus aku bae heula kayak malaikat nu nyuruh teh geus akukeun bae kiai kula ngadengekeun teu nuturkeun kan heuh bae teh mah emang henteu kula ge tapi sia ngaji tukang wudu baca-baca ya keur carita ditafsirkeun abeh jelas seperti itulah terus bendera Sina Husain bendera Sina Hasan berangkat ke surga tapi can dibuka tah pintu surga nungguan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi urang geus aya di taman surga geus kararieu aduh aya babaturan emang sia ka surga sallallahu alaihi sia bendera naon lain bendera ulama aing milu aing murid pan emang sia sok ngaji henteu aing ngadenge muludan sakali doang ya Allah ya Rabbi iyalah maha adil maha murah maha segala-gala Kangjeng Nabi urang anu diutus ku Gusti Allah Subhanahu wa taala kiai ulah waka berangkat ke surga dipimpin ku Zaid bin Harithah ieu benderana satungtung muridna can karumpul kabeh oh kabeh begitu dia berangkat kela besi aya kere anu tinggalin besi anu tinggalin operasi kabeh di Masar geus eueuh coba di neraka angel jadi ka surgana nya panderi kiai mah panderi cuma ka neraka geus teu panas kan ku kiai mah jeung ku wali kiai Allah lain kiai Golkar mah dipugu eta geheng urang datang kiai Golkar geheng seurinya na sial cek eta datang sia geus gepeng kieu ye saha sia Abdi Junaid nah sia urang mana ojong sia di neraka ya wow ya kai lain wow deui kurang murid tulungan kiai sia bisa ka neraka kunaon ya ngomong angkat telanan panas ya lain aing mah yang nyawa ieu siapan murid aing pada di neraka ridit kula diangkat aduh masyaallah ieu keur carita bendera-bendera nu dipasrahkeun ku Kangjeng Nabi ka para masing-masing pemimpin mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun ku Gusti Allah sanajan loba dosa urang keur jadi ustad jadi kiai tapi menta dihampura Allah mah maha hampura keur boga dosa mah dosa bae tapi ku ari mah urang tobat urang mudah-mudahan dihampura sakali deui sehingga di akhirat dihijikeun jeung ahli-ahli Allah melalui bendera-bendera nu geus dipasrahkeun ku Kangjeng Nabi sesuai dina ayatna wasiyaqal ladzina taqau ilal jannati zumara bakal digiringkeun jelema-jelema nu takwa ka surga zumara kapilah-kapilah rombongan-rombongan hatta iza jaa sehingga datang ka surga wa futihat abwabuha dibuka pintu surga
kemudian diomongkeun Assalamualaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Silahkan masuk nikmati surga khalidin saneng-neng. Alhamdulillahirabbil wallahu a'lam.